di luar. Aing nanya kenceng Pak Ustad Udin pilih mana ya rompokna. Oh terus ngali. Ih nama botak bae paling saing gila aing Pak Ustad kebal kan ayo. Anak nanya kenceng di mana ya rompokna ya rompok Pak Ustad. Wadah. Aduh. Ih. Dicukul segala loh. Ih lah tuh lain ngajait doang atuh tambah beunga mau kebal ge nyandung rok. Insyaallah sak ya Mang. Insyaallah kebal amat yo. Hilang dulu tah. Ulah teh. Set ah. Eta dulu hai. Naon yo? Kalapa minion. Jeung naon? Bonsai. Jo buahan yo. Moala. Iya tuh. 1,5 juta eta hijina wa. Nu bener dia mah. Mahal amat. Gitu, jang lebaran. Iya tuh sekalian 5 juta beden jeung anak sesana. Ih kalapa bonsai guys. Iya kumaha melakna ya ieu. Ulang mau nanya melak. Urusan lain iya maksudna yang bijina ti mana ieu bijina ieu. Nah radangeun aing aduh kebal kangen aing ge. Aduh insyaallah we si Udin dari teleponan hesek ku aing ku are. Paket ieu mah. Jarang aya paket rusak ongkos. Lain ngadangnya mah cenah nyandungnya. Heeh. Pertanyawan ku pamajikan. Badung dulu dak dulu. Oh, Badung mau nyandung segala aneh aing. Ieu bijina ti mana ieu aing mah? Yes, gandeng langka-langka unik. Kalapa segede gitu mah. Lain maksudnya yang mantap mah buahan teh ya. Oh, iya sugan aing mah buahan. Mantap mah buahan teh rada ngeunah ya. Sugan dugana gitu. Jeung jualan bulan puasa. Mun buahan mah nya. Ieu mah teu buahan, tresep mantap laleutik gitu Den. Asa cengkir we cengkir. Heeh. Atuh nyiksa ieu henteu ya. Kalapa batur besa laluhur sadek ieu ya. Nyiksa rok dulu akarna ge batur sampai nyungcing ya jungkir. Gila aing eta. Mana ieu jahitan loba ieu mana cenah ngadeng tenderna rok. Eueuh engge. Di barang lo belum iwa. Ih gila. Geus kapinggirkeun ieu. Jeung naon kitu jeung naon anana ieu. Ieu diparut bisa kalapana jeung nyeun. Jeung nyeun ieu moal kebal ngajojorong urang oh. Nyeun leupeut oh. Perbo. Ih dulu bisa anana aing. Mana bibit nana mentayna ya? Jeung diparut jeung nyeun eta nyeun. Bibitna ieu na yo. Kalapana leutik-leutik teh ieu. Hah? Ieu nang tim mana ya? Di Sumedang ieu. Jauh amat kitu bibitna BG 150.000. Bibitna BG. Ieuna doang. Ieuna yo. Heeh, bahanna. Kaolo dia Den ngabadag di buri maing tuh di kidul. Ih cumplung. Kaolo dia Den mahal tin ieu demi aing ngomong. 150.000. Iya berapa bulan sampai segede kieu? 6 bulan. 6 bulan, guys. Iya. Ai gitu, porokuna mah. Atuh mending ngurusan meong dia bisa 6 bulan teu gede. Iya mah. Dipencit santai gue. Geus pareman, guys. Geus pareman. Ngopi. Iya, hobi saatnya. Ayo berapa bulan nu kieu ya? Nah, sarua 6 bulan. Pan eta memetet di mah. Gagal mah. Oh, bawa ku aneh nu gagal mah nya. Ngising. Pan gagal ieu mah. Kumaha mau aneh kena motor bisa teh ya? Malah bisa. Ai butuhan meureun ieu jero nya. Atuh aya, nek diala butuhna. Heeh, butuhna bae yang butuh. Pencit ku aing. Ala bae mana golok. Butuhna butuh. Kan dia geus ngakar din yo, tah tinggal coplokeun ieu na tanya sakieu lah. Atuh hirup ieu geus pasti oh. Nu diarana ge ieuna batur, ieuna lain ieuna nu unikna ge guys. Atuh sarua ka netet ieu ge bagus. Maksud aing ieu na urang parud di moal kebal pangaleupet urang yo. Ih dia mah bagus beureun ieu mah sakti ngadar cipati kalapa kitu mah Din. Meujeum pareman. Aneh aing kalapa laleutik. Irok unam guna ngerah keneh berok ampun aing ku ada deuleu lah. Ieu geus jadi Pak Ustad ieu mah dong nu mere ieu. Laksana aing mah ieu. Dulu. Bi ho ieu mah.